Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sugriwargi di mana bae linggihna wilujeng patepang di sareng kajen di channel Garuda Carita. Dengan ieu kajen sedang ngaluargenaan hal anu epatalina sareng THR nyaeta tunjangan hari raya. Nya sakedap deui bade boboran. Tah jejerna oge atuh nu ngarep-ngarep THR kitu tanya kumaha ieu caritana nya utamina mah Sugriwargi dina yang harapan poe nu agung khususna dina urang sebat wae nya hari besar tuh contohna dina hari raya Idul Fitri sakumna pagawe karyawan gitu tah tangtos ngarep-ngarep itu tanya kenging THR ti pausahana sewang-sewangan tah ieu teh sareresna parantos ngajantenkeun hal nu lumrah samalah tiasa oge disebatkeun hiji kewajiban gitu nya hiji perusahaan masihan THR ka karyawanna sewang-sewangan gitu nya euyu sareng ketangtuan di pamarentah nyaeta salat-latna saminggu sameme boboran gitu tah karyawan parantos kenging THR teu euyu agengna nyaeta sasasieun gitu nya tetapi sabulan gaji gitu tanya mohon anu biasa katampi janten nya gaji nya ditambih deui sagajieun gitu THR janten dua kali lipat gitu tanya mohon tinu biasa katampi gitu nya mohon janten sanes 2 kali lipat mah eta nya mohon ditambih gitu tah sagajieun ku THR na gitu tah mohon sajabi masihan gaji sasasi gitu mohon tah sok sanes di Kabupaten Kuningan sanes merupakan daerah industri tuh tapi pausahaan anu boga kewajiban masihan THR teh biasa disebatkeun seueur oge tuh aya kirang langkung 1380 pausahaan boh pausahaan badan pausahaan alit gitu nya tuh atuh ari karyawan anu hak gitu nya nampa THR di pausahaan seueurna kirang langkung aya 20.000 urang teu tanumutkeun data ti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Sananaon sananu janten harapan tentunya tangtosna ti sakumna karyawan itu di pausahaan tuh pausahaan tiasa masihkeun THR-na tanapi mayar THR-na ka karyawanna sewang-sewangan teh nyata tadi teh luyu kana waktuna anu ditangtukeun luyu kana badagna anu ditangtukeun ku pamarentah gitu tah mohon ulah kakaelat gitu tanya mohon mudah-mudahan perusahaan-perusahaan khususna nu aya di Kabupaten Kuningan tiasa nyimpunan kitu kawajibanana atau para karyawan oge tiasa nampa hakna nyaeta nampa tunjangan hari raya gitu tah boboh sapanon carang sapakan ieu mah mung saukur etang-etang ngelingan deui nya ulah duikeun ka kajantenan di luar daerah gitu tahun-tahun kemari aya perusahaan di antawisna nu telat mayar THR atanapi henteu luyu kana katantuan ti pamarentah sabab kitu tangtos nya ti dinas instansi anu rakat patarina sareng ketenagakerjaan oge ayeuna parantos tatan-tatan tangtosna oge nya kanggo sapertosna aya muka posko pengaduan sareng anu sanesna mudah-mudahan bae luyu sareng katangtuan karyawan tiasa nampi THR-na luyu sareng tadi teh utamina mah ulah duikeun ka hirang gitu teh nya mohon boboh sapanon carang sapakan billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng kantun.